Pepejeh sepuh, lamun teu bisa mere, ulah sok nyokot. Lamun mika asih kacida sulitna, ulah sok mika ngewa. Lamun teu mampu ngahibur batur, ulah sok nyieun pikasediheun batur. Lamun teu bisa ngangkat kabeberat batur, ulah sok nyieun beung berat. Lamun teu sanggup muji, ulah sok ngahujat. Lamun teu bisa ngajenan, ulah sok ngahina. Teu bisa mangpaat, tong jadi madarat. Mun teu bisa jadi sapaat, cing jadi pengingat. Mun can bisa amal jariah, tong nyieun dosa jariah. Akur jeung batur sanajan beda lembur, akur jeung baraya sanajan beda kota. Beda bahasa, beda carita mah ulah dijadikeun parasea. Carita masing-masing boga, bahasa masing-masing beda ngucapna. Hirup akur ulah silih gempur, silih wangian, dedeh nyaahan kasasamana. Ngarah hirup teu cilaka ku lampahna jeung ku nafsu dunyana. Sapajajaran silih ngahiji, keunakeun kana ati, sangkan ngajadi nyaah kasasami. Danganya nyeri jelema mah babari, nu hese mangubaranana. Matak lamun boga letah sareng pikiran teh kudu disinkronkeun. Dipikir heula samemeh nyarios. Kunaon sabab kata hampura macan tantu bisa ngubaran sakabeh kanyerian anu aya di ati. Urang mah kudu sakieu ayana, batur resep ka urang syukur alhamdulillah. Batur julid ka urang mangga teu jadi masalah. Da dipuji mah moal jadi langit, dihina mah moal jadi runtah. Jadi ulah neangan kasampurnaan, tapi sampurnakeun nu geus aya di urang.